mati teh si abah geus ieu ka itu bakti cek kami teh diumumkeun geuning poe Jumaah teh Salasa cer barakti urug eta jalan ka dan ojek tapi jelema rabeng kaleuweung lalaki-lalaki teh bakti yuk urug jalan tuh jalan ojek cenah bergan hese liwat ngasuh kos nu gablek anak nu ngasuh ka indungna mana di HP nyaina di imahna ka mana si nyai cenah bikin ka itu layur jeung aing urang eta urang ngabakti abah karunya di situ ada ku ti isuk meureun ngadogan batur nyai ajakan di baturna kaleuweung oprokna teh di budak ojek geuning tadi kakeun belenyeng deui ojek eta balanya naon meureun panti kompor teh ya si nyai we ajakan indungna teh daekeun di mana ku aing moal teh angkeun ek daekeun ek moal wah aing mah ini da teu kudu lalaki wae sugan areraeun atuh lalaki cek teh gasuna siap indungna dibawa ku aing tiraku awewe gitu bacus atuh ngeduk urug-urug wae mah lalaki areureum pemerintahna serang ngajangkor mah jegen cek urang mah atuh balanya mah engke beres bakti heula ngedukeul ada malila pada nyoya mah nyai kamana bantu lagi dik eta sungkian kaitkeun nah urang bakti lah bakti naon eta urug pan itu jalan cenah jalan ojek ka bebergan urug atuh bakti mah bagian lalaki lain bagian awewe lalaki eueuh di labeng kaleuweung budak ojekna arinit geuning balanya ngarojek deui ci urang hayu mecak lah sugan ereraeun teh mah kitu mah mun awewe garawe mah bisa gitu tapi meukeun teu bisa baban tah gawe mamawa tah mah gawe tunggu heeh ieu garok jeung miceuna runtahna nah bapak si dede tadi ini heuh ini pun tadi pan si abah ge di ditu mah ada kuo tadi ti isuk ai tadi atuh yeuna naon teh Pak Yona naon teh hansip mah ngalakeun ngojek atuh teh mungkin tempora teh naon naon gasting naon oh ka era teh euy kitu urang masyarakat nah ci atuh pamarentahna mah meni puhara atuh di mana ngawaro warga nah ieu pamarentahna kitu mah aing mah awewe ge hayu lah eueuh mah lalaki nah piraku deui nyacar barecus aing ngome jalan teu becus awewe moal naon nunggu atuh hah ieu we gaet tah mane ngomprang-ngomprang beureun aing ieu ngedukan teh si abah geus maan garpu mah pacul